Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Dikang dari ayat 139 sampai ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Pok caritakeun naha arandika ngabantah ka kaula sararea perkara Allah, padahal anjeunna teh pangeran kaula sararea jeung pangeran arandika, jeung pikeun kaula sararea amal kaula sararea, pikeun arandika amal arandika, jeung ngan ka anjeunna kaula sararea arikhlas atawa sumerah diri. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaqa kanu hud wal asbaqa kanu hudan au nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Atawa maraneh nyarita yen Ibrahim, Ismail, Ishaq jeung Yaqub katut anak incuna ngaragem agama Yahudi atawa Nasrani. Pok caritakeun naha arandika atawa Allah anu leuwih nyaho, jeung naha aya anu leuwih zalim batan jalma-jalma anu nyumputkeun katerangan Allah anu nyampak dina dirina. Jeung Allah moal talingeuh kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Maranehna teh umat nu ti heula, pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun ku maranehna jeung pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun ku maraneh. Atuh maraneh moal dipariksa perkara anu geus dilampahkeun ku maranehna. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.